Nyaritakeun Gatotkaca nu paeh ku si Konta ti si Karna. Dia simkuring janten Arjuna nami simkuring Destipati Manuriani. Di dia simkuring jadi Batara Surya nami abdi Raden Nurayani. Simkuring janten Karna nami si Pasaka Suwargi. Simkuring jadi Raja Astina Suyudana nami abdi Isriani. Di dia abdi jadi Gatotkaca nami abdi Atintam Pratwi. Di dia abdi ngalakonan jadi Kresna nami abdi Disnaida. Wilujeng Lalajo. Arjuna teh kuring teu menang hiji. Kuring kudu ngabejaan KKB putra Pandawa. Nu penting pisan mah ka Arjuna. Kuring ngamaparingkeun tombak sakti si Konta ka Anjeun. Ku abdi ditarima jang ka peperangan ngalawan si Arjuna. Tapi ingat eta si Konta ukur tara kasabanding dewa lain sabanding manusia. Mohon kakang abdi bade angkat ka peperangan. Nah kakang kedah Gatotkaca anu janten korban si Konta. Nulis black sanes nu BLA cek. tapi putra nu sanesna. Dangukeun abdi kakang. Bade sakumaha saktina ge si Arjuna. Moal kiateun ngalawan kasaktian si Konta mah kakang. Siap kakang, abdi rela katombak ku si Karna. Hoyahna anjeun kedah permain sabada si Konta ka nubogana nembe karena dipayunan ku kakang Arjuna. Sumuhun atuh kakang abdi sareng sadayana ngantos pami kitu mah. Mohon kakang.